Mang, ngopi mang. Tah, tompel. Sebuah yang ngopi baik hidung kayak kecik ya. Ngeunah mang ngopi mah cenghar kana mata ge. Geus duit aing ayeuna mah. Kumaha sih Sultan Ongko teu boga duit. Geus ganeng-ganeng. Tuh asih tiga tuh. Tik ka detik. Tiga, ndek mana tiga? Dekai masih mumu. Oh, ulah mah kakak masih mumu ge. Mending urang ngabaso heula yuk. Ngabaso. Oh. Tadi mah kae ngomongna teu boga duit, bagian kabeh ka mengajakan ngabaso. Aneh. Atuh rugi aing ngajakan si bae mah. Mending maraban bikang. Kumaha tik? Like teh yeuh. Ngabaso yuk. Ayo ge. Tapi dibungkusnya basana. Haju meuli basana 2, jeung si mumu hiji. Oke, tenang. Karang meuli 2 bungkus. Meuli 10 bungkus ge. Dibelikeun ku aing mah. Nu bener ya. Aduh lah. Asal siap putuskeun si Subek. Terus siapa bogohan jeung aing. Amit-amit ogah. Kok amit-amit sih? Walah ih. Emang aing kurang naon, Tik? Sakieu mah ganteng bener aing mah. Ganteng naon meureun kos kolomang, kos goreng, hidung, kolot, hirup deui. Sembarangan amat saya ngomong. Mending nyeri karena pujit aing. Bodoh, emang sebenarnya ge kitu. Geus ajak si Latif bae tuh ngabaso. Haram jada sih Mangkana mang geus kolotna ulah genit kabeh ge. Teu tarima aing mah Tip. Diledek ku si Tika. Pokona kumaha carana aing mah eta si Tika kudu beunang ku aing. Kumaha ge mang carana? Gampang lalaki mah. Pokona sia bantuan aing neangan dukun pelet anu manjur. Sababaraha duit ge dibayar ku aing mah. Waduh. Neangan dukun ka mana ge mang? Ka mana be? Geus segera neangan dukun pelet ka ditu. Kayak dibere upah ku aing. Tonyaho mang, urang mah tonyaho ka dukun. Neangan informasi si anak. Nanyakeun ka saha ke? Ke sia ku aing dibere upah 500.000. 500.000. Oh, hayang bung sia. Hayang lah. Makana geura neangan dukun pelet sia ka ditu. Oke mang, siap. Nu manjur sia, ulah dukun abal-abal. Beres mang, beres. Oh geus geura aing nanggo di dieu. Oh geus kira diup teh dinya lah. Geraan sia. Teu tarima jasa aing mah, diledek ku bikang. Pokona kumaha carana aing mah. Si Tika kudu bogoheun ka aing, kudu sampe ngudag-udag ka aing. Pira ku beungeut aing sakieu gantengna. Disebut kos kolomang. Haram jada, teu nyahoun sultan beun aing yo. Ben, aing boga bisnis yo. Lah, tompel bisnis naon mun bisnis ngajual tutut meureun sia mah. Serius aing mah. Bisnis naon? Mang Didin hayang diserankeun dukun pelet. Ya nyaho henteu dukun pelet anu manjur. Oh aing aya tip. Serius ya? Tapi Mang Didin nek melet saha kitu. Ndek melet si Tika. Eta si atuh ulah tip eta mah. Kunaon emang? Aisyah nyaho meureun, si Tika mah kabogona si Subek, belon amat sia. Kajenteun lah, yang penting mah bisnis, piduiteun. Ih, parah sia. Bodoh lah. Geus hayu min, upah ti Mang Didin 500.000 jeung urang. 500.000 tip. Wah, Heeh, lumayan kan? tip, hayu ge jadi. Gaskeun lah. Bagi 2 sia, 2,5 hewang. Tenang min, hayu urang ka Mang Didin heula kuari. Ayo ge gaskeun. Mang, cileut cau nyahoun ka imah dukun eta. Bener sih Min. Oh, nyaho. Manjur moal. Masalahna aing nyeri hate jasa yo geus diledek ku si Tika. Tenang, mau gagal pokoknya mah. Bener sih nya. Ih, santai. Geus saya berangkat. Kedeng heula yo. Upahna mana nu pulang nganter? Tip. Oh, Mang. Atuh engke, ulah sieun masalah upah mah gampang. Pokona ayeuna mah antar aing be heula hayu. Oke, tapi awas mun bohong. Tenang be, kasinan amat sih sia. Waduh, kemarahan yuk. Ndek bisnis kami majo. Bisnis. Oh lah. Mang, minjem motorna mang soalnya jauh ka dituna. Jauh tah? Heeh. Jo, aing minjem motor heula nya. Be ka mana? Ka mana be? Enggeus minjem motor sekedeng. Nyaho. Sewa atuh, bayar lah bayar. Geus ke bae balikeun bae sewa nama. Banyak engke. Ya, Aing urang aja ayeuna mah geus awas lah sedang teh dieu. Awas, Awas kalau mun bohong, burutan kan Juk. bawel sia. Geus saya urang lah. Tangguhan deh sama Tangguhan jadi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Gitu. Oh, bikin mah. Malam mu. Beneran. Oh, geus gampang kayak bae. Oh, tuh ge. Wah, I love aing tuh. Beb, pikir naon, Beb? Tuker naon, Bek? Oh, Bek, kok sih sorangan doang sih? Si Amin kemana? teu nyamu teu manggih ja. Oh, Mending jangan camin yuk, bari ulin. dek ulin tik. Sabodo mu. Geus sayu, ulah di imah bae. Ayo getik. Hayu tuh. Asik, gandeng dong, Beb. Ih, naon bae yang digandeng-gandeng bae. Ame romantis, nyamu. Ih, kudu bae. Lain lebay lah, ngisi. Bek sih emang tuh ising gitu. Isi naon tuh? Atuh deuleuh lamun si jeung dengan aing beda jasa lamun sama hidung pas belum tampil. Ih, kajeng lah hidung ge, teh manis ieu, kos kecap bango. Manis cenah. Oh lah, geus. Aya perlu naon maneh ka dieu? Kieu mbah, kuring nyeri hate yo ku awewe. Pira aku kuring ganteng kos kieu diledek ku awewe. Cenah mah kuring kolot hidung kos kolomang hirup deui cenah. Oh, kitunya. Emang wajar bae ai kitu mah. Da geus faktana. Eta sia, biar kenapa teh? Sabar Mang, sabar tahan emosi. No, sabar pan eta dukun meureun. Atuh dukun si dukun. Main lagi jangan ledek ka aing cara nama. Oh, geus sabar. Ih, Oh, geus. Ulah sok baperan. Sangaran bikangna. Tika bah. Oh, Tika. Wes, kedong. Mbah, Mulai dukun digebukan ku aing. Ulah emosian, ongko boga kahayang. Biar nekeun mah dukuna. sabar. Geus repeh. Yo, inungkun. Kana bikang nu dimaksud. Manjur mah mbah. Ngaragukeun amat kana ilmu aing. Percaya tuh Mang. Percaya jeung yakin. Heeh. Oh geus ge, kudu bayar sabaraha mbah? Saikhlasna be. Senek mere sabaraha. Oh, 300 be gitu banyak. Tambahan ge 200 mah. Ulah 300 teuing. Eta sia. Ongko tadi saya ikhlas nah. Tanggung, lempengkeun gope. Geus bayar bae mang. Nyaho. Oh. Tah gope. Oke, mantap. Geus gara-gara itu balik. Naon deui? Beda balik ya. Ayo. Mbah baliknya. Oh, kan itu. Ayo berani. Lumayan. Jeung jalan Kak Mal. Ih, jauh si Amin di dieu mu. Di pos jadi meren bek yang budak. Oh, gitunya. Juga ditu ya? Oh, ayo. Ya aing keur selu si Amin mah. Pira aku si bobogohan duaan aing sorangan be. Oh, geus ayo ge. Nih. Bal, ih. Bonaan mas aku dong ge. Onggos, mana tuh? Jatah sewa motorna. Kodong. Yo, aya ke 2000. Tas ya, pira aku sewa motor 2000, jeung meuli bensin ge mau cukup ieu mah. Menang jasa sendok. Nyaho, udah recehna ge. Aya 2000 doang. Motor rugi be, ieu mah dak. Geus jo, jeung babaturan mah ulah hitung-hitungan. Betul. Geus lah tenang si Tika urang. Geus teu sabar aing. Oh, geus ayo. Ayo. Tah, motorna tah paket ku si tah. Nuhun nya. Serumabur itu lah. Dah. Rugi be, bahan dari malah. Bensin 15 liter, diberi duit dengan 2000. Dosa Mang Edan. Bener bebeak. Gitu lah yuk, ti dia. Yuk kalau mau. Oh, geus sabodo. Heeh, ti dieu heula. Sugan si Amin lewat ka dieu. Geus.
Mang. Itu si Tika jeung si Mumu jeung si Subek tuh. Wah, kebeneran tip. Sila bikin busanya China, sila diinum bu Tika. Ah, si Amin bae lah. Ulang kena si mu cemburu. Mainnya aing mere cenginum kasih Tika. Kamu aing tadi bere cenginum. Oh, tip, ju cemburuan deh kasih Mumuna kasih iya sih. Oh, geus lah ka dieu. Tapi mana ya upahna? Heeh, mana ya Jatah jatahna? kudu bere jatah 500.000. Aku inget bae deh, ge. Atuh inget bae lah pi duiteun mah geus kiraan. Kamu sih ya, tah. Kedemi. Bagi dua teh. Siap. Ya, sia 250. Cebok hayang. Samin. Ayo. Sia tangguh heula nya tidinya. Aing dek mere tayu heula ka ditu. Kamu sih tuh, ge. Tip gedeng. Beb, aing ulah sampai minum. Mau nginum, enak kelepek-kelepek. Segera menggigil. Keur narangan si ti dieu? Atuh keur bobogohan lah kami mah. Oh, tik ya ceng nginum jeung sia beusi haus doang aing mah. Maksudnya naon? Mere nginum ka kebogoh aing. Can nyindir aing tah, mentang-mentang aing teu meuli kenceng nginum. Sabar bek, ulah salah paham. Aing mah karunya kasih Tika beusi hauseun doang. Maksudna naon ku aing mah? Nyaho bek, enggak si Latif mah cuma nawaran dong iya. Oh, bener tik. Geus Tik cokot bae rezeki mah ditolak. Bener teuinmu sia ya. Geus kira inum ge. Kade lah can haus. Wo, si hayang minum mah ya. Bung lah tahu sayang ge. Geus aing bae atuh, kebeneran aing keur ada haus ya. Iya tuh. Pek, ulah diinum ku sia ih. Nah, aku naon sih? Pokona ulah diinum ku sia bahaya. Lah, pelit cetompel, bae naon wa. Nyaho ih. Tuh aing mah. Mantap, nun ya tip. Geus mang teangkeun, geus diinum meureun caina ku si Tika. Oke, ayo. Wow. Beb. Aduh, aya. Tip kunaon nih Jona? Alati Tik, kunaon eta sirup-eueup? Hampura mang anu nginum caina si Subek lain si Tika. Paras ya. Sok bener sih mah tip. Ih, Paras ya tip. Beb. Kok bisa sadar sih itu anu baru nginum? baru sadar. Cai sieureupeureum. Muji. Manehna maksa ku gumin. Beb. Alati beb. Bae geus diulah-ulahkeun ge nginum bae. Bahaya. Ulah aing. Bek, sadar sih, ay. Bek, oi. Sadar sih, Bek, oi. Ya. Muji coba muji oi. Bek. Muji Bek ya, lu sadar coba sih sadar, oi. Bek, oi. Udah diperkosain sama Bek, oi. Bek. Muji coba sih, oi. Tolong aing, Bek. Masya Allah, Subek, sadar sih sadar ya. Pira aku sering kadu pedang yang aing Subek. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ngimpi gitu yuk. Wah, jangan ngimpi deh bae. Salam benar, salam. Kalem. Oke, kalemnya, kalem. Woi, sip.